Walah, mending gitu batur pakai kaos anyar. Nyaho atuh. Bisa hurung ieu mah Cah Haji kaosna oge. Tapi biasa eken ya. Ah, ya beas mah loba. Rek menta. Piraku boga sama bang hektar-hektar kudu menta beas ka batur. Moal kakurangan beas abi mah nepi ka 7 turunan oge. Terus nah atuh make sagalana nyakun beas. Nya kade we eta euceung ngabelaan meuli kaos. Isu pagetona nepi ka teu beuli beas. Tenang Cah Haji. Da ieu mah kaosna ge kur 250 ribuan. Meni gaya meuli baju hiji 250 ribuan. Biasana ge meuli kaos serba 35 euceung mah. Maksudna teh 250 ribu teh menang 3 Cah Haji. Tuh, jaba bahana oge make katun kome 24S. Sablona oge reflektif rainbow Cah Haji. Jadi bisa hurung di tempat poek. Bisa hurungnya? Di mana meulina? Di ngab LTD, Cah Haji. Cah Haji. Anter yuk. Abi ge yang meuli. Ah, sagala hajang atuh. Da bari lagi keur Cah Haji mah aya ukuranana. Tina ayana oge meureun kudu 10 XL mah. Lain keur pakeun abi. Terus keur saha tuh? Keur euceul jeung jelema anu teu baroga di dieu. Are make baju alus mah genah-genah atuh di tempona ge. Geus puguh atuh ari emas mah teu garableg. Lah hayu atuh buru rek nganter moal. Hayu. Nah di mana kitu tempatna? Di Banjar Patroman, Ceu. Hayu atuh buru lempangna. Heuh, hayu. Ceu. Bener kitu ieu teh tempatna? Di dieu meureun. Eta aya bener di dieu. Ah mah nya ieu kitu ieu mana? Iya. Gedoran wae gitu. Da titik nama di dieu. Beneran? Cobaan heuh. Ada gedoran? Iya, Cek. Iya. Ah, satu meyakinkan. Kagak, Cek. Gening kieu Cek rupana. Pak, abdi balik. Kang Haji. Oh, Kang Haji. Iya, abi teh bade ka ieu kanu gaduhna ngab LTD, abi teh di piwarang live, tapi mending teu ngabaran-ngabaran acan. Makan pang mawakeun baju anu kamari dijieun anu mahi jeung 10 galoneun. Kumaha nya? Astagfirullahaladzim. Makana pas pembagian otak hadir kasih pungkul mubah. Sata? Nu gaduh ngab LTD. Eta nu gaduhna? Alah, mana teh sesuai jeung rupanya geuning geledegan. Oh. Kang Haji. Kang Haji bos. Oh, Kang Haji oh, bos. Kang Haji bos. Bos. Oh, Iya, acungna. Iya. Mohon. Heuh meuni sae. Oh siap live. Oh, siap atuh Kang Haji. Hayu kalebet. Ayo. Bos. Dilebet. Hah? Gua jodohnya. Mau produk ini? Join live sekarang. Ada kita berdua. Selamat ulang tahun. Naon eta mah? Patako, geus puguh kue nanya. Heuh kue naon eta? Kue Ali, Banyak ulang tahun kuehna kue Ali. tak kenanya tuh dasar kue yoge. Embung we mah kue Ali mah. Kalau teh belanti cangkel kokon sia. Dengan kue Ali teh, geus jadi teh ditarimakeun ku maneh. Atuh da piraku ulang tahun kuehna kue Ali ari emak. Nah kudu nu kumaha atuh? Gaya kriman mah. Ah mending keneh ieu tinggal nyomotan. Barina kue nu kana ditu mah. Ieu lagi teh begug mak mah. Teu bisa mamangali we atuh. Di mana? Di Queen Cake mak. Tah nu kieu mah ari kue ulang tahun mah. Heueuh panggeus pameulikkeun eta ge. Ari kadona mana? Tah ieu kadona geus aya. Hah, asik euy. Yeuh, Isina naon ieu mak? nya buka we. Naon ieu? Kue Ali. Mak, dari jeung naon mak? Atuh jeung naonna sia teh? Jeung mih atuh ka ditu. Aing mah. Piraku mah mih wae. Lain piraku sia. Syukuran sakitu oge. Si keneh diayakeun ku kolot. Coba kolot tara usaha aya nama. Geus pirang-pirang masih keneh bisa daang oge. Heeh. Wareg oge ningan. Dek, mana gawe ka Arab. Embung mah. Terido aing mama kudu ka Arab. Maka saya tara terido. Da mama rek gawe lain kulin. Maksudna teh urang mah teu tega, mak. Lamun emak jadi pembantu di Arab teh. Nah saha nu rek jadi pembantu? Nah, mana jadi naon atuh di Arab? Jadi artis. Dek, nah itu bener. Bisa ngalengitkeun kerutana banget. Deui atuh. Naon kitu?
hayang lin mah. Ika bita sugane atuh make ieu mah banget ya reser deui teu karinyut. Mun karinyun mah satrika we atuh. Banget maneh dia orang istrika. Atuh da aya wae emak mah. Sagala hayang ngaluncurkeun beungut. Kan dae emak karinyut oge da geus kolot ieu atuh wajar. Anguran mama ari geus berumur mah. Nu kudu lebih diperhatikeun mah kesehatan, jaga pola makan, jeung pola hees. Ieu mah kumaha? Kan hayo we ulah peuting nonton sinetron. Tah, minum susu we, karena kebutuhan nutrisina terpenuhi. Ya. Ngeunahnya susuna. Ya heueuh atuh. Mak, ngarah teu tereh kolot mah, tong sok amek-amekan deui coba. Juga tadi isu, ngan hayo we amek-amekan. Adik tadi isuk mah teh kamu kumaha kasih engko. Darasaan mah da hutang urut nganjuk HP teh tinggal 300 deui. Aha bet ayana jadi 3 juta deui. Atunya pantes we, mah 3 juta deui mah. Nah, Pan urang nganjuk HP kamari, jadi namahan deui hutangna. berarti sia nu kudegong. Cek, kamari nyoblos milih saha caleg? Abi memilih tetangga we. Saha? Pak Entuy. Ih, si Ucu mah lain milih Pak Ujang Suranyet. Nah kunaon gitu. Cenah, lamun Pak Ujang terpilih, ekonomi di daerah urang teh bakal terjamin. Terjamin naon. Anger we teh usaha mah balangsak. Si Ucu mah. Cek, Pak Ujang mah bager seteh. Sabager-bagerna oge. Mobilna di penta mah mal dibikeun. Atuh nyaho eta mah. Nu batur ge ngabana. Lain eta Ece, naha make milih Pak Entuy. Teu naha hayang we. Karena manehna tetangga Ece lin. Lain. Terus naha tuh dibere duitnya. Gagabah teuing. Tara kikituan bantuy mah bersih. Terus naon alesana atuh Ece milih Pak Entuy? Eta mah sebagai dukungan abdi we atuh ka Kabogo. Kabogo. Kabogo naon ari Ece? Pak Entuy mah geus rarabi oge. Geus boga pamajikan. Terus naha tuh? Bae mah calon nu ngora. Loba minyak sugan. Meniris mau goreng batu. Eta banget apa udun? Kan hayo make filter. Aing goblok. Lapar sugan. Cidu sorangan ge meuni diletak deui. Hayo kayaknya. Puksakeun kayaknya barang teh dah menang mulungan. Tuh kahaja, Mak. Tuh kahaja. Cing terapi atuh ari cakacokot teh. Ieu sasapu kos liang waduh. Ditincak teh mending ngareres keneh. Da eta sia mah geus gini si kada ulin. Jadi sasapu ge teu eceung. Barahakan teh sing bener atuh. Tong war-awur kitu. Pas nu sok daek sasapu we. Aya rajon daek teh eceug. Sih, Mak. Ngan amok-amokan we hayo. Terus darah tinggi, Mak mah. Da mana ngawawakeun wae. Ukur mah ukur kalau teh darah tinggi. Tadi darah tinggi mah nginum ieu we atuh, Mak. Assalamualaikum. Aduh, manis sae. Nu geulis karek beuih ngablu. Tas mamcan geulis. Cek. Nah hanya ari cek kulesum. Najan randage duit teh bangun teh loba. Nah kumaha kitu? Eta we nimbalanya wae. Jeung di damaneun mah taraga we. Boga tabunganna meureun. Tabungan ti mana? Abi mah curiga da. Bangun teh sok morotan salaki batur. Piraku. Heueuh teh. Empo atuh baju lagi meuni aralus. Sok make baju naon kitu? Baju tisik di hari. Cek. Buah-buah nu jadi salingkuhanna Pak RT teh cek kulsumnya. Lain. Pasti cek kulsum je. Lain sateh. Sok warna nuding ieu ada can aya buktina mah. Yakin lain cek kulsum. Yakin abdi mah. Terus Pak RT selingkuh jeung saha atuh nya? Jeung abdi.